yang ulah berat mah dipanggul geura ari dodorong we mah nyeri kena tak. Boy bah. Para Geus berobat can? Encan pugu ge. Hei dulur-dulur kemonesan, kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. beki ka dieu bi. Perekonomian asa beki berat teuh. Ulah penting di pikiran geraan kitu mah. Heueuh tapi da kepikiran bi. Dai masalah ekonomi mah atuh ngayet kabeh kana kahirupan. Aslina berat pisan anjir ieu mah. Ya, yang ulah berat mah dipanggul geura ari dodorong we mah nyeri kena tak. Nya ada dagang bandros. Di dodorong anjir. Anger ieu. Ngobrol jeung bibi aing tara angeus anjir curhat teh. Krik 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 krik. Asa tiisnya konten teh kieu anjing. Ki ngadurukan anjir, durukan bool keur meredahan we. Brad, kunaonnya urang ayeuna teu puguh rarasaan. Sugan atuh nanyakeun ka aing ieu maneh. Para perasaan ge perasaan nu maneh. Anu karasa ieu naon ku maneh? Ah pokona mah gelisah we, Brad. Deing atuh sih teh. Dari maneh gitu nyaho komo aing meureunannya guys. Ya, kieu we lah. Da jelema mah sok aya dejapu ge. Pernah mengalami gitu. Sugan maneh eukeur di saat jiga kieu biasana osok manggih naon atawa osok kumaha? Cing biasana kumaha? Nah, biasa nama 2 ema logor, Brad. Naon sih teh? Eta mah sih teh paribasa nur abret itu. Oh, ieu nya. Tong kudu make jeung nurutan atuh sih teh dianggapna anjir ku netizen teu kreatif. Teu kudu. Sereg we kamonesan mah. Biasana sereg. Kayak gitu nya, da ngeunahan nu sereg daripada logor mah. Sok naon cing naon? Biasana maneh kumaha ieu? Lain. Biasa nama. Urang mun keur perasaan kieu teh aya nu bogoheun, Brad. Anjing, saremo. Ya. Ieu maneh tibana ieu nyimpulkeunna? Konsepna kumaha bisa nyimpulkeun aya nu bogoheun ka manehmu? Jadi kieu, Brad. Anu dirasakeun ku urang ayeuna. Lamun keur dahar hese sare, Brad. Mun keur sare hese dahar. Boy bah. Para aja saremo. Terus panjang-panjang ngobrol banyak aing heueuh anjing. Mo normal sih teh. Manusia mah kabehna ge kitu. Da di mana sih teh nu keur dahar anjir ngeunah sare? Nu keur dahar nya gudug ge sarenya. Parah anjing saremo ieu. Ha bisa wae ya, iya ya. Anjir papatong jarum. Ari si Brad ka mana, Bi? Gering pugu sim. Oh, gering. Geus berobat can? Encan pugu ge. Atuh matak naon, Bi? Diajakan ka puskesmas nu deukeut. Nu ari diajakan ke puskesmas mah malah ngartieun. Da ngobrol lagi di itu pasti Jawa wae. Pasti dokterna oge Jawa. Tidak heueuh nya, Bi nya. Berarti Bi kudu ka puskesmang, Bi. Mun puskesmang mah pasti dokterna urang Sunda. Tapi dah heueuh nya. Heeh, yuk ah. Yuk. Ajakan. Berat kunaonnya urang panas di koro nyeri nelen teh panas dalam apa gitu Meureun. obatna kunaonnya Berat? Atuh ngarojak hihid we nya guys ya, untuk ngarojak duduk we. Hah? Nya henteu atuh kos. Ya, ku susu beruang gara cobaan sok. Atuh meureun mahal anjir susu beruang mah. Nya tapi kan khasiatna halus kos. Da pastinya Beratnya mahal mah tuh da kabayang anjir. Meresna ogeran beresiko pan. Meres susu beruang mah anjir. Kumaha lamun ngahakan beruangna.
Nying. Pantas mahal ge. Please kos. Teh gitu konsepna sih teh. Ya, eta mah anger susuna mah susu sapi anjir. Capna cap beruang. Maksudna lain eta susu beruang atuh sih teh. Lain teu puguh teh nya eta ongkos susu sapi. Ai cap-cap beruang, ai iklan naga geura. Susu naon atuh nu puguhna euy? Nying. Anger si Kosim ieu ngalieurekeuna anjir ya. Ya, kieu ya. Jadi eta teh caritana teh nya sapi tah nya. Sapi boga salaki nya, boga salaki beruang. Gitu nya. Terus we reuneuh sapina teh ngalahirkeun we naga. Maksudna kitu. Ya, anu ngenyot susuna masih lain kos. Ngenyot susuna mah agok lieur anjing ieu. Hah bisa wae ya anjir bobok asbes. Pak, bibi maka skincare butut wae banget nanti juga artis gini nih glowing nih halus. Nya atuh beda bi artis mah. Ya, artis mah skincare na ge nu marahal. Bibi oge mah nih mahal kemarin menurut kredit geura skincare na. Aslina? Heeh. Bi aing nuin kan kredit ya skincare ya. Redang. Berarti lain salah dina skincare. Salahna dina anduk. Nah, dina anduk kumaha maksudna eta? Nyahoeun aing ya. Nu beunghar mah nya model artis-artis. Anduk teh khusus. Aya anduk jang awak, jang beungeut, jang buuk. Kan urang mah ngahiji. Ya. Anduk ajang bujeur oge dikana beungeutkeun. Untung tah beungeut bibi teh sing kayoan ge guys ya. Tapi dah heunya ah. Kemek meuli anduk sing loba teh moal meuli skincare bibi mah. Anu lobaan mah sama skincare. Guys ya. Nah, jadi gitu merenanya ka ibu-ibu. Ya nu lalajo ya. Tips ti abdi mah merenan pami skincare teu mempan kana rarai ibu-ibu sadayana. Mending ge seueuran anduk we. Nya gitu. Kumargi bahaya eta anduk jang bujur dikana beungeut. Ya. Bilih sing kayoan. Kebayang meureun pamun teu sing kayoan nya. Brad, cik geura pangbalikeun roti tawar tak ka warungna Wacio, Brad. Naon atuh sih teh? Yang roti tawar sagala anjir. Ya, ngadaha roti tawar mana juga nu hudang gering tipes anjir. Sugan we, Brad. Ku di dinya mah bisa ditawar eta. Naon sih teh jeung make jeung nawar sagala juga ibu-ibu sih ya mah anjir nawar. Ya, meuli we ceng ku di dinya ceng. Si teh ni olo-olo teh maneh. Kali-kali be, Brad, atuh Brad. Kurang mah teh bisa ditawar, Brad. Ya. Naon make maneh jeung nawar sagala atuh meuli roti kadar ge ceng. Kapan ngaranna ge roti tawar, Brad? Nya kuduna bisa ditawar. Anjing saroceng ieu. Ya, saroceng. Maneh teh lain rek meuli kolor sih teh oke jeung bisa ditawar sagala atuh. Meuli roti sih teh kadar ge. Parah aja saroceng ieu. Meuli ceng. Oing gorokeun atuh ka waciohnya. Wah, si Oceng ya. Si Aceng hayang roti tawar ya, Wak. Tuh, yuk. Tong ditawar. Anjir harga murah ditawar deui anjir saroceng ieu parupa wae anjir. Ha bisa wae ya. Cangkilung.